lamun jalma nyaeta ciri-ciri jalma lain ahli surga. Ciri-ciri ya teh, ciri-ciri jalma anu lain ahli surga pasti eta jalma henteu gawe amal ibadah ka Gusti Allah, poho ka Gusti Allah. Walaupun eta jalmi kuningan, ngaku jalmi Islam, ngaku jalmi iman, kakuping mah kakuping, katingal mah katingal, terang mah terang, tapi nah taradaya ibadah. Tak eta cek Sayyidina Ali mah ciri-ciri lain ahli surga. Pohok kata kawajan dipohokeun ku Gusti Allah. Mana urang syukur ka Gusti Allah mesti kene ieu teh pertulungan Gusti dikeresakeun ku Gusti Allah. Gitu. Saur sebagian keterangan ma yasya'ullahu kana. Sakur-sakur perkara anu dikesakeun ku Gusti Allah pasti aya, pasti bukti. Wa ma lam yasya lam yakun. Sakur-sakur anu teu dikesakeun ku Gusti Allah pasti lam yakun, pasti moal aya. Taurang teh dikesakeun saring di empatan-empatan nyaeta dikesakeun ku Gusti Allah. Nah cenah abdi mah bios da di bumi masing-masing ngupingkeun atuh bios abdi sami ngupingkeun benten ayeuna angkat jeung calik di bumi, angkat di bumi dugi ka ieu patempatan. Sedengkeun cek sebagian keterangan ririungan dina kasayan sasarangan dikir ka Gusti Allah ta eta patempatan dijadikeun nyaeta patamanan surga. Mana alhamdulillah maka tua sana surang capek ribu ge kaos nama kaos ieu teh keun intinya beda kewajiban sakuatan lagi we urang